wassalat. Amal urang keur seueur masalah teh saur Imam Ghazali diajar salat. Tah salatna urang. Salat sunatna naon? Salat hajat. Usolli sunnat al hajati rakaataini lillahi ta'ala. Terus nyungkeun ka Gusti Allah. Pangsaesena jalmi nu taqarrub ka Gusti Allah nalika anjeunna nuju salat ka Gusti Allah. Jadi masalah teh wasta'inu bis-sabri was-shalah. Pek anjeun pentak tulung ka Gusti Allah ku sabar jeung salat. Salat eta teh. Atau salat masalah bakal leres. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ayeuna kumaha? Ad-du'a. Terakhir nyata orang kada sering ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata teu dijabah wae, saya teu dijabah. Allah mah ijabah kana doa urang, hoyong ijabah urang atapi hoyong istidraj. Kitu Bu. Benten teh. Ari ijabah mah kaifa yurid. Upami istidraj mah kaifa turid. Bener. Ari ijabah doa mah kumaha kersani Gusti Allah. Beda sareng istidraj kumaha hayang urang. Pan kahayang urang mah isuk ge gelang ijabah teu tiasa kitu. Cirina kumaha? Cirina teh eta jalmi jauh teu ka Gusti Allah. Lamun jalmi ladang doana sok sanajan ngadoa tina sholawat. Sok sanajan ngaladang ngadoa tin maca Quran teh waqiah tabarok. Tapi eta jalmi beuki jauh ka Gusti Allah istidraj. Komo deui tina jangjawakan mah. Nya cenah ieu teh geus saong puasa mutih cenah. Geus poa 40 poe. Hasil we maksudna teh. Cirina naon? Cirina eta jalmi caket teh ka Gusti Allah. Mun beuki caket ijabah. Upami beuki jauh istidraj. Kabenten hasil doa mah kitu. Ari doa mah kumaha kahayang Gusti Allah. Ari kahayang Allah kumaha nalika diijabah doa teh tetepi ti Gusti Allah. Ngan urang teh bakal tebih atanapi henteu. Kumaha urang katinggalna? Da ngadoa mah sampai sami wae. Ngan lamun urang siap geus siap teh diijabah. Abdi kan sering nyarioskeun upami ibu di pasien artos ayeuna we saca ka pangaosan ka dieu anu masihan di jalan 5 juta ibu. Ibu rek haji kan dieu 5 juta. Da moal jadi kan itu. Alhamdulillah mun duit 5 juta balik deui teu moal jadi ngaji. Langsung pengumuman kamurang kali. Urang balanja ayeuna mah meunang 5 juta. Karek 5 juta geus eureun ngaji. Komo 50 juta, komo 500 juta, komo 5 miliar, geus poe ka Gusti Allah teh. Siap teu urang? Da can siap urang mah. Jadi nu siap mah di pasien naon-naon harta Gusti Allah angger we ibadah. Dan urang mah rumaos can siap. Di mana di pasien Gusti Allah teh Allah naon nalika di pasien rezeki ku Gusti Allah teh teu robah. Da jalmi mah da kitu cek sapu mah awah gingsir teh gelok sakedeung. Gelok nya awah teh gelok mun gingsir sakedeung beuneunan eta oge. Di mana kenging rezeki teh sok poho we. Dibere rezeki saeutik poho ka dhuwur. Dibere rezeki saeutik poho ka tatangga. Terus mau tata ka baraya. Teu ngaku we ka baraya teh. Di mana boga baraya beunghar diaku. Di mana boga baraya teu beunghar teh tara diaku. Berarti eta naon? Kulana kok wah gingsir teh. Teu lepal urang mah. Jeung orang Cikawung, orang kampung, baturan, jeung orang kota di baturan mah. Eta mah ngalepal-lepal diri. Eta mah owah gingsir eta teh. Geus teu wau we tetangga teh. Eta teh ladang naon? Upami ijabah doa mah teu kitu. Enten diijabah doa urang teh beuki caket ka Gusti Allah.